Ujian ti Allah subhanahu wa ta'ala lain salah kadar urang keur miskin keur malarat keur sagala teu boga beas ge eueuh teu sacangkir-cangkir acan duit teu boga sarebu-sarebu acan nu digugulung kur susah jeung kabingung kitu ge lamun urang eling ka Allah disebutna ujian, tapi lamun urang teu eling ka Allah teu ibadah ka Allah jadi musibah. Musibah jeung ujian mah lain salah kadar sagala teu boga jelema beunghar sagala aya bro di juru ngalayah di tengah imah pangkat keur meujeuna di luhur jabatan keur meujeuna di luhur dihormat ku papada jelema nya eta ge masih kene ujian. Contoh tong boro-boro pangkat urang mah disebut di kitu di kieu ge ku jelema lain ku Allah macan puguh urang disebut naon. Nabi Ayub dipasian penyakit nu kacida nyerina nu kacida dahsyatna putra pupus sasatoanana mararaot anjeunna tetep iman ka Allah subhanahu wa ta'ala diuji ku penyakit. Nabi-nabi anu sajena seperti Nabi Sulaiman diuji ku kebeungharan, tapi beunghar Nabi Sulaiman dipake ibadah dipake taat ka Allah subhanahu wa ta'ala tetep iman pageuh ka Allah subhanahu wa ta'ala.